Bismillah jantan wiridan ku abdi anunya irang kisah teh kenyataan nuku abdi kaalaman keperijan soja kabingung jantan bahagia hoyong pendak jemoloja jantan bingak kana jiwa keperite dimulana ninggal diri anu dedeka salila ka putri kiai tia kabingung ayana kana diri tengah rasa diri banget tersobana ngutos waktu nyari tanah hampura abdi hampura tina diri anu hina anu atos tos bogo kana samira percantan sareng tenang eta mampu masalira tapi dari mabakta kisah abdi ka anjeunna hate kaci dapasrana maimunan sifat anjeunna anu kaci bedana sareng istri muliana lemah lembut bahasana mantap enak kadamuna mun anjeun teh nyari tanah osok betang rencana abdi banget berharapna hoyong pisan ngajodona sareng anjeun nu bagirna anu pinter ngajina sanaos abdi bodona jodoh anu nyakona ku pangeran uningana kasakabeh kamanukna hampura abdi tos moni nyarioskeun tentang hati ti abdi nu bobo diri ka eneng putri kiai suara